Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Qalam alif kitab rahimahullah wa nafa'ana bi'ulum. Wa bihi jeung ka Allah wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Noneta ala umuri dunia kana pirang-pirang perkara dunia wadini jeung pirang-pirang perkara agama. Wa sallallahu muga maparin rahmat sala Gusti Allah wasallama sareng kasalametan ala sayyidina Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad khatimin nabiyyin. Ya. Wa bihi nasta'inu ka Allah wungkul. Di mana wungkulna nya? Jadi wungkul teh ihtisos, ari ihtisos teh khusus daya deui minta pitulung maka Allah wungkul. Di mana kapanggihna eta make aya khusus atau wungkul eta mapul diheulakeun. Ari mapul diheulakeun nu jadi pokok ihtimam ngan sok aya anu makna ihtisos. Jadi wungkul minta pitulung maka Allah secara hakikat ai syariat manger jeung manusia sok silih tulungan. Mubtada dipanerikeun, khobar diheulakeun, pokona nu biasa diheula dipanerikeun eta ngandung makna khusus atanapi ihtimam hiji eta. Jadi ulah kasasade minta tulung mah ka Allah wungkul. Itu hate ai praktek mah sami aya syariat teh wajib kasab. Masalah dunia masalah agama rek dunia rek agama anger minta tulung mah ka Allah. Wa sallallahu alaihi wasallama doa eta muga maparin rahmat Allah wassalama ala sayyidina aing ngadoakeun ka Kangjeng Nabi seperti maca sholawat eusina mah jang urang sabab ai Kangjeng Nabi matos pinuh ku sholawat ku rahmat kesalamatan
sok dicontohkeun ku batur ngician cai gelas anu tos pinuh. Begitu dirician teh leber langsung gitu. Eta leleberanana rami. Sebab itu sing loba maca sholawat ala sayyidina ka Gusti urang sadayana. Eta teh disebatna maca sayyidina dina sholawat teh sulukul adab cenah kitu. Ai sulukul adab teh mapai tata krama, mapai jalan tata krama. Itu sulukul adab. Sulukul adab awla minal imtisal. Aya mapai adab tata krama teh leuwih utama tinimbang turut kana perintahna. Taya teh sok diperbincangkeun ku para ulama sejenna. Aya nu boga berpendapat bid'ah maca sholawat ka Kangjeng Nabi make sayyidina. Tapi ulama sapali sapertos nu dianuti ku urang sunat maca sayyidina. Disebutna sulukul adab. Sulukul adab aula minal imtisal. Eta teh ngajamu dua kalimah, dua keterangan, dua hadis. Nu hiji hadis teh na Bukhari wala tusayyiduni ala Musa. Ulah nyayid anjeun ka kami ala Musa ngelehkeun ka Nabi Musa. Hiji eta. Malah eta kira-kira hadis anu dipake maca sholawat teh tong maca sayyidina. Aya deui hadis dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladil Adam wala pahro. Nah eta ana ari kami sayyidu waladil Adam wala pahro, kami teh dunungan sakabe anak Adam, tapi kami ngucapkeun kitu teh saur Nabi wala pahro, lain gumede memang sajana. Entat sakabeh sayyidna dununganana anak Adam malah sayyidul mursalin. Mursalin marul ya, tapi Kangjeng Nabi mah sayyidna. Tadi pake dua nana ngarana jamu dalilen awlamin iskoti ahadihima. Jadi jamu nu hiji cek ulama nu maca sholawat make sayyidina sunat teh nu kahiji mah tadi eta mah katawaduan Kangjeng Nabi gitu. Lain ulah sama sakali nyayid tapi eta mah katawaduan Kangjeng Nabi. Tuluy hadis anu kadua mengakui Kangjeng Nabi teh sayyidna sakabe anak Adam. Tah nu dipake ku ulama-ulama anu sok make sayyidina kulantaran Kangjeng Nabi teh leres sayyidna sakabe anak Adam, urang anak Adam. Sebagai umatna wajib ngagungkeunana. Ngan ipalebah maca sayyid mah sunat eta mah.
ngadina segi mana ngagungkeun eta mah wajib, ngamuliakeun mah wajib gitu. Ngan diantawis ngamuliakeun teh ku maca sayyidina, ngan bahasana mah teu jadi naon, wajib. Bade mangga bade henteu. Ta eta teh adab tata krama urang ka Kangjeng Nabi nyebut sayyidina teh. Sedangkan tadi keterangan mimba bisulukil adab maca sayyidina teh sulukul adab aula minal imtisal. Mapai adab tata krama aya anu utama tinimbang imtisal. Contoh urang keur leumpang di jalan, aya tukang aya guru urang atau kasepuhan, dah urang teh rada nyimpang ka sisi hindeu supados kasepuhan tak urang cenah ti payun. Kumaha cek urang atawa cek kasepuhan sok ti payun, mangga we mangga ti payun. Dan teh alus kana teu turutna teh. Jadi alus kana teu turutna kana perintahna teh. Jadi nu utama mah ada takama mah angre urang teh paneuri sanajan dititah gitu. Tah mantap sulukul adab aula minal imtisal. Kusabab kitu kanggo urang mah sok sunat di mana maca shalawat make sayyidina gitu. Muhammadin khatimin nabiyyin, jelas panuntungan Kangjeng Nabi da sok aya nu maca khatim teh maksudna khatim teh naon eta teh ali cenah gitu khatimnya teh ali. Ari ali mah hiasan papaes gitu. Jadi pangalusna gitu. Pak jadi hiasanana ini. Nah, padahal khotim dia maksudna panuntungan para nabi nepi ka kiamah moal aya deui nu diangkat nabi ku Allah sanajan loba jalma nu ngaku nabi eta mah da teu diangkat ku Allah ngangkat sorangan eta mah. Wa alihi wa sahbihi ari maca sholawat teh cukup ka Kangjeng Nabi, tapi kedah sareng ka kulawargina, sareng ka sahabatna. Da aya katerangan alaika wa sholatal batro eta. Kudu mikasieun anjeun kana sholawat batro. Ditaroskeun ku sahabat naon ari sholawat batro. Saur Kangjeng Nabi, jalma maca sholawat ka kami tapi teu jeung ka kulawargi kami eta sholawat batro saneungarana. Mentak wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Jelas jalma anu iman mah teu aya daya kemampuan nyingkahan ngalaksanakeun taat jeung nyingkahan maksiat. Jadi taat kersaninya Allah, maksiat ge dikersakeun usaha ku Allah. Tentang di mana taat ulah asa beunang sorangan tong diakukeun mata kudu sidku dina sabadana kudu ikhlas eukeurna bab la haula wala quwata keur praktekna ikhlas da kersaning Allah eta teh padamelan Allah
sabadana sidku ari sidku teh lubul ikhlas tong diakukeun jasa sorangan tala haula wala quwata ulah ukur dina lidah tapi kedah dina manah sareng manah gitu ya, sareng hate taseur katerangan-kateranganana mah da kene dalain keur maca sarah ieu mah malah tampolana nu dina sarah teu aya tapi sok katerangkeun pertos saedina ge tina kitab sanes mah aya dan nu penting namahan ilmu malah namahan amal geus bararisa itu harapal Acana eta teh la haula wala quwata teh pepelakan di sawarga. Jalma anu loba maca la haula wala quwata maka eta teh pepelakan di sawarga. Sebab di sawarga ge aya kebona di sawarga, aya taneuhna sawarga, tak pepelakanana indah. Nu dipika hayang nu dipika resep di dunia eta di akhirat bakal aya malah nu diharamkeun di dunia ge di akhirat moal diharamkeun model arak pan haram di dunia mah di akhirat mah di sawarga teu diharamkeun malah lain ukur sateko tapi nan ngalir susukanana di mana diinum wala gaulun teu batak lieur gitu nya di kangenahan kaindahan di sawarga sakitu arkanul Islam khamsatun sahadatun sahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah sahadatna weta ari sahadat rukun Islam atuh lamun jalma geus ngucapkeun sahadat hukumna Islam be di hukuman Islam teh sababaraha rupa hiji usahadat lamun kafir asli atau murtad. Kadua di hukuman Islam teh ku pada inung bapana Islam malah ek inungna wungkul nu Islam teh ek bapana wungkul nu Islam teh anakna maka hukuman Islam sanajan inungna wungkul nu Islam bapana mah kafir tetap hukumna Islam be cenah sabab cek keterangan al Islam ya lu walayu alih jadi kaelehkeun kafirna najan bapana gambaran kumaha nya pan aya istilah kawin ka kafir ai kafir na kitabi mah teh sah muslim mukmin kawin ka kafir kitabiah atanapi mukminah kawin ka kafir kitabi ngan kitabina nu murni ulah nu duatak gitu ngan kulantaran teu apal urang nu murni jeung nu duatakna muslim ge loba keneh muslimah ge loba keneh tong teuing kawin ka kafir sabab nu disebut kafir kitabi anu murni anu sah pertikahanana jeung mukmin maka runtuyan tina karuhuna terus ka dieu nyekel kitabi nyekel kitab samawat boh toret atanapi Injil eta disebut kitabi ngaranna ngan lamun masalahna muslim tuluy nyekel kana kitab Injil ayeuna pamana eta mah lain kafir kitabi kafir murtadi eta ngaranna teu sah kawinna malah nu geus kawin kan nu murtad mah kapan papisah jalma laki rabi tuluy nyorang pamurtadan ane teh pasah
pertikahanana lamun teu acan wati langsung pasah, lamun geus wati tunggu sajero idah, lamun asup Islam deui tah eta masih salakina keneh jeung pamajikanana. Tak kuladang syahadat, kuladang turunan. Jadi aya Islam turunan ya. Aya Islam ladang daerah. Seperti mana Islam ladang daerah, mangih budak dipikeun sok anu mikeun budak. Ladang jerkut tenang. Sok aya orang dipikeun dipulung, nah itu anak kafir atau anak muslim. Upami di daerah muslimah atau loba muslimna, hukuman naon be? Islam eta budak teh. Tangke di mana geus baleg, lamun nyorang mata pamurtadan nya murtad. Ayeuna teh mah hukumna Islam teh. Sehingga cukup syahadatna dina keur salat eta ladang kabawa ku lemur. Mulia lemur ge nya anu alus mah penghunina. Aya deui ku ladang tawanan. Lamun anu ditawan itu kafir diserang ku mukmin zaman sahabat baheula perang zaman Kangjeng Nabi. Menang budak kafir eta teh jadi amat, lamun menang awewena lamun lalaki na budak jadi abid, lamun awewena amat atawa indungna ge geus kolot beunang teh amat eta teh entong dibunuh. Masalah perang tong ngabunuh budak, tong ngabunuh awewe bibibiteun awe mantong dibunuh. Talamun tanah beunang budak can baleg, aya nu geus baleg mah henteu, beunangna ku pasukan muslim, maka hukumna Islam da budak teh. Mata nabi beunang jeung bapana asup Islam kabawa. Ngan lamun beunangna ku kafir, pasukan kafir eta mah jadi kafir, agamana teh hukumanna seperti mana kafir dimi zaman Rasul mah. Kafir dimi ogen bisa dibawa perang, malah boga pasukan sorangan. Tah lamun ghanimahna di masing-masing beunang pasukan kafir dimi mah nu ngabagikeun ke khusus kafir dimi tuluy muslim khusus muslim, ieu budakna beunangna ku kafir, pasukan kafir. Eta teh direken kafir we. Ngan di mana geus baleg syahadat nya hukuman naon? Syahadat itu enon hukuman Islam. Hadirin aya kisah ya. Upami jalmi tos syahadat tong dipaehan sabab hukumna Islam. Aya kisahna dina surat An-Nisa pilari ayat 84. Wa idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wala taqul liman alqa ilaikum salam lasta mu'minan tabtagi aradul hayatad dunya. Tabtagu kitu nya. Hilap deui. Tingali ya. Dina eta ayat 84 kira An-Nisa. Nah, kisahna eta tah aya syahadat syar'an teh eta. Mentak di dieu ditetelakeun aya syahadat syar'an, aya syahadat munjin. Nah, anu ku batur mah eta teh diparoyok, disalahkeun. Malah angkange sabab dia apal ayat eta teh keur ngaji bulanan di ditu tuh di Ciawi na tengah-tengah pengawasan ieu risalah tim Ibtul Huda Manon Jaya
rasalah syahadat dibagi dua, syahadaten syar'an aya munjin bid'ah Qur'anna hadisna cenah gitu. Sim kuring ge cek teu apal ieu teh ngan piraku wajangan rek nyasarkeun jelema sok ngaraji deui cek bulan harupnya urang tangan sugan kapanggih nya alhamdulillah nu bersangkutan ayatna eta tah idza darabtum fisabilillah fatabayyanu di mana anjeun leumpang ai darabtum di dinya mah majad leumpang ari rek perang mah leumpang teh kudu seperti neungeul gitu. Ai neungeul pan kumaha? Gagah we gitu neungeul gitu. Tah ieu leumpang ge lain leumpang anu arek ka pasar gitu. Halaunan jiga macan teh damang gitu. Pan kitu ngageol urang kitu nya. Malah ditanyakeun sok bakat lemes bade ka mana neng, bade ka entat ion, bakat hayang lemes gitu. Ayo apa leumpang rek perang mah bahasana kitab ge idza darabtum fisabilillah fatabayyanu. Nah eta sing jelas rek ngahukuman teh malah ayatnya fatabayyanuna ge dua kali kaituna bakat kudu jelas heula rek netepkeun hukum teh ulah gagabah. Wala taquliman alqaikum salam ulah ngomong anjeun ka jalma anu geus nibakeun salam maksudna tahiyatul Islam tafsiranana teh syahadat eta teh dina tafsir wabi telepat Fahrul Razi tah dijelaskeun di dinya jadi geus maca sholawat indeu geus maca sholawat dipaehan kisah nama teh Kangjeng Nabi ngutus Sariyah ari Sariyah teh pasukan nu teu sareng saha Kangjeng Nabi nya dina naon dina hulaso dengan upami pasukan sareng Kangjeng Nabi mah disebutna naon jaesun mah tama bala tentara anu disarengan ku Kangjeng Nabi ari ieu mah teh disarengan ku Kangjeng Nabi ngaranna Sariyah edenya. Nah, ayat kafir dikepung gitu nu sejen mah kalalabur gedenya. Eta mah katingker gitu. Ngaranna teh ceuk sapali da dua riwayat eta teh. Malah satilu. Nu di maotanna teh cenah Mirdasin anu ngamaotanana Zaid eta teh. Nah, geus maca naon syahadat dikadek dibunuh gitu. Datang ka Rasul dicarioskeun datang naon kitu arwih tina perang teh sahabat nu sanesna nyaurkeun aya sahabat ngabunuh jalma parantos maca syahadat disusulhan ku Kangjeng Nabi dianggap maehan anu geus samisil sabangsa anjeun berarti itu hukuman naon Islam gitu. Datab taguna aradol hayata dunya anjeun pangmaehan teh nyupri naon harata dunya ngahujah eta sahabat nu ngabunuh teh cenah eta mah pedah sieunun we itu pangna maca syahadat teh indeu hatena mah henteu urang nya kumaha sarung saur Kangjeng Nabi umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu hatta yaqula la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Oke, dina sapali hadis mah ini lam ukmar kami teh teu diparentah an qoba kulubanas kana nyukana ngorowot hate jalma wa asuqa butunahum jeung teu diparentah kami teh naon ngabedah beuteungna. Nah, dalam dibedah ge beuteungna dikorowot hatena mal katempo imana mah moal. Sabab itu
nganyatakeun wahkum bidawahir wala tahkum bisaroir. Sok hukuman dohirna we mantak aya syahadat naon syar'an teh eta jangan hukuman dunia da akhirat mah hatena mah moal nya kajaba saha kajaba Allah. Disusulan ku Kangjeng Nabi eta jalma teh ari kadinakeun kacarioskeun eta jalmi anu ngabunuh teh maot. Sabada maot biasa dipulasara, biasa dinaon dikubur. Ngan sabada dikubur cenah ngacleng deui ka dunya kanaon ka luar gitu bijil. Bijil deui. Kubur deui, kitu deui bijil deui. Tah kadua kalina disaurkeun ka Rasul dilaporkeun jalma anu ngabunuh kakapungkur maot tuluy dikubur kitu ngajeleng deui keluar sur Kangjeng Nabi sok kubur tinihane kuburanana ku batu cenah nya henteu kaluar deui. Sabada kitu Rasul sasauran eta jalma lain teu ditarima ku bumi nganemongkeun ka aranjeun bahwa eta jalma migawe dosa badag gitu. Migawe dosa badag gitu teh. Nah jadi tingali dina tafsiran ayat An-Nisa 84 eta ngajelaskeun atanapi ngadalilan ayat syahadat naon syar'an. Nah, hari tage bulan kadua nama dijelaskeun kadieu nama teh pertarosan anu bangsa. Karena itu gitu ya. Apa tarosan biasa we hukum-hukum gitu nya peribadahan. Da tadi nama kitu matak ceuk nu ngondang ka ajengan nu ngondang Kang Haji cenah aos ka dieu tong punungna. Teu kaharti naon nyebut tong punung gitu. Arek teh nu ngalalakonkeun cenah kitu sok ngondang ajengan tinu jauh. Sakali dua kali eueuh ngondang deui nu sejen sakali dua kali telu kali eueuh we kitu. Ai ditalungtik kitu. Loba pertanyaan nu arane meureunna mun ngajawab gitu ya. Itu tawado ajenganana ayu kakang mah dilawan. Alhamdulillah. Teu bertele-tele patarosanana teh. Malah disangka palinter da menta kitab gajina ge kadieuna teh sok cekeng asbah wana doir da disangka palalinter henteu da bararodo bukeun mah teh. Alhamdulillah teu pundung nepi ka tamat asbah wana doir 7 tahun dah. Di pasantren Ciawi lagi panas. Balad Mang Solih teh na. Alhamdulillah nepi ka ayeuna ngan ayeuna mah diganti geus tamat mah biasa we patuluguin palagi naon ibadah nerangkeun ibadah gitu nya teu nerangkeun jihad wae gitu. Tah ieu jadi hiji tulis tah syahadat syar'an teh ayat naon ayatna surat An-Nisa 8 ayat 84 atawa kurang sahiji masuk tara jauh da. Tuluy hadisna umirtu an uqatilan nas umirtu diparentah kami surasul an uqatila yen maehan kami anasa ka jalma-jalma sok tulis anu can boga mah nu teu boga mah tah nu geus apal teu kudu ban cek kamari ge man hafido paro nu ngapalkeun sok kabur poe deui tapi man kataba nu nuliskeun kana ilmu qarra bakal tumetep da di mana poe ge hayang we ditulisanana mata ceuk dina ta'lim ta'alim sayyid suyudaka sayyid kudu boro-boro ku anjeun suyudaka boboroan anjeun nindu maksada ilmu boboroan teh ilmu linghas ilmu teh sayyid suyudaka bil kitabah sok tuliskeun gitu nya
ulangan nolkeun otak unggul kepohoan otak hatta yaqula la ilaha illallah kita asyhadu an la ilaha illallah ya hiji eta kadua ini lam ukmar kami teu diparentah an qoba qulubanas kana yen ngorowot hate jalma teu diparentah ngorowot hate jalma wa asuqa butunahum yang teu diparentah nyoehkeun beuteungna darek ngorowot hate mah padan disoehkeun tah nu mata cukup dohirna we geus syahadat mah disebut naon hukuman naon Islam eta teh katerangan wahkum bidawahir walatakum bisaroir teh menang nyetir da asli hadis nama wallahu yatawala saroiro da hadis nama wallahu yatawala saroiro tos eta jadi aya syahadat malah ayeuna lain ayeuna geus tiba heula aya arkanus syahadat aya rukun syahadat teh 5 dina naon saluhur kitab ieu teh Riyadul Badiah dina Riyadul Badiah tinggal kaca 3 dari dinya arkanus syahadat homsatun aya syahid aya masudlah masud aleh masud beh segat teh dianggap ku batur mah nu boga pendapat syahid teh anu nyaksian kanu syahadat salah nasribna tah mangamanana itu syahid atuh lamun jalma can disaksi ku imamna itu maka dianggap can Islam gitu halal kene darahna halal kene barangna dijieun ghanimah sabab rukun syahadat aya 5 al awalu asyahidu anu kahiji teh asyahid anu nyaksian cenah gitu padahal di tafsiran kabehna ge eta dina tante tingali we indu nu disebut syahid teh muwahhidullahi taala wa mukminun birisalati rusuli eta syahid teh jalma anu bertauhid ka Allah jeung mukmin kana risalahna Rasulullah eta syahid jalma iman gitu da ai masud aleh mah ta eta ai masud aleh mah sabalikna al jahid li wahdaniyatil taala nu inkar kana wahdaniyatna Allah jeung inkar kana karasulanana rasul kana risalahna rasul ta eta masud aleh ta eta nu kedah disadatan mah jalma nu inkar gitu jalma kafir gitu mati ngali we eta mah ulah salah ngamanaan we mentak tuturkeun benang ulama da kabeh ge di tafsiran eta teh tos eta masalah tadi syahadat kidunya rukun Islam asyhadu la ilaha illallah oge nu matak dia diajarkeun syahadat syar'an syahadat munjin ngobrol-ngobrol jeung akang tah urang Cikalong can akang gagabah eta teh anu syahadat syar'an teh ceuk akang dibalikeun nu gagabah mah nu teu make syahadat syar'an bisa-bisa jalma mukmin dipaehan teh kitu teu bisa dihujah tapi nan terasna wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wala tamah ngadekeun salat sok sing bener salatna salat teh miftahul jannah naon deui salat teh imaduddin intinya tihangna agama gitu jadi salat teh imaduddin tihangna agama waman aqomaha faqad aqomadin waman tarokaha faqad hadamadin jalma nu salat eta teh ngabangun agamana jalma nu tara salat ngahancurkeun agamana oge miftahul jannah cenah ge teh eta salat teh pembukana
naon sawarga itu. Oke dina syaratna we na itu ena nyebutan heula ieu mah agendana we lah gitu. Oge ngadatangkeun zakat malah sok dina Quran dihijikeun rata-rata aqimus sholawatu zakat bakat kudu ditarima salat. Sabab lamun jalma kudu zakat tapi teu zakat salatna teu ditarima sabab barang haram didahar, barang haram dipake, sedangkan salat anu ditarima mah pakaianana halal, anu deui tempatna halal, daharinana ge halal. Maka aqimus shalah wa atu zakah, maka sok bareng we teh aqimus shalah jeung atu zakah. Puasa Ramadan sabulan deui bakal naon? Wah hijul baiti jeung pre keur munggah haji anu keur eta ngadacan waktu nang kemah insyaallah ini. Tapi manis tatoa ilai sabila eta mah istitoana mah bade langsung pribadina bade pamere istitoana pokona boga bekal kan itu mantap aya haji kosasi ge ongkos da dikasih dan ini tadi nama teu bogain gini. Paslun arkanul iman cekap sakitu seueur teuing wallahu alam.